Ku bismillah dikawitan neda rahmati pangeran Gusti anu maparinan tinarupika nikmatan iya teh hiji syairan kisah tentang perjalanan santri nu di pamondokan ngasuh sakalaman kacarios kisah santri nu sejadi ajar ngaji dititipkan ku keluargi ka bumi napa kiai sejak belajar ilmu agama ka para alim ulama belajar jang nuliana tentang syariat baginda Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana anu ngajantenkeun cahya kesadaya umat-umatna awal mula kacaritakeun basa nembe dititipkeun sieuna dipasantrenkeun sabab jang keluarga dijauhkeun sedih hati asana langsada jelas tacan biasa mondok teh karak ayeuna nepi ka Murag Cisoca tapi lami kalamian kasedih telah lengitan sebab sere rencangan nu sami saperjuangan di pondok teh ararane mana masih tunduk kene satengah opatos aya nu ngagedoran jandela tita gewat kacarai sabab subuh mualami bangga subuh terus ngaji nyorok Quran ka kiai saberes ngaos Quran
bahkan nembege sarapan tongtrong tos ditakolan siap-siap deui pangaosan tenepi satengah dalapan tabu 7 tos sorogan nyorog ambil sareng matan bari sertoran talaran kakuping nameni genas santri setoran albiah make bar mani endah kersedih ngadadak bunga saberes natirinya tabu salapan tepatna ngaos Quran jeung tajwidna bari santri ditaranya ditanya hukumna idhar idgham iqlab ifa martobe harfi musbah sareng hukum nuliana tabu 10 nepi 12 keur santri mubtadi bebas tinggal santri no berkelas santri maris nu jelas ngaos kitab gundul gariat jarang nu ngadul santri timbul ti kobong na amburadul tabu hiji ba'da zuhur tiap pondok tos kamasyhur karumpul jeung batur sameme masak di dapur nyorogkeun kitab alatna amil jeung jurumiyah muradna kib jeung lafadna bari ditalar mun bisa saberes natidinya waktu luang mulai aya nu masak nu tuang loba bahkan